Cimata abdi saksina yen abdi lana setiadu yen abdi lana satia junjunan lana satia badan abdi bukti kapan sakeurang sakna junjunan hati teh aut-autan Gusti urang puyang payangan golongan ayana junjunan urang puyang payangan kepensaur tiga bukur daguan satutur
Girimis keheman nyirang tresna bungkus hiji panghareupan di pasir larang red kaler Majaya teu mayak girimis bodas restu manemahan kelas ras kekirim nu kasarung kesorangan piapan rumasa geus kasabaran ku asih nu girimis keheman nyirang tresna Pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang anu tangtosna masih disarengan ku Aari. Nah uih deui kana sanggarna. Mohon. Nah ngeunaan sanggar. Nah tiasa ada mau sanggar ngawitan aku mah tah. Mohon janten sanggar tari Arimbi dibentuk nate kaping 25 Agustus 2016. 2016 Mohon terus lami gininya. 2016 janten panginten ayeuna tahun 2024 teh 8 tahun sanggar tari Arimbi berdiri. Janten kapungkur sate acan abdi ngadamel sanggar memang seueur sekolah-sekolah anu meryogikeun kanggo ngalatih di sekolah gitu. Muhun sapertos nya anu tadi teh kanggo kenaikan kelas, ras kanggo EPLS 2N sapertos kitu. Nah, janten kapungkur mah sarengsena sakola abdi teh teras ngaulang gitu, ngaulang di sekolah-sekolah tapi kebutuhanna memang untuk kenaikan kelas. Kangge acara nu tangtos panginten kangge ya acara-acara sekolah gitu. Janten pami misalna ngaulang dinten Jumat enjing-enjing KSDA, siangna KSDB, teras sontena KSDC gitu. Janten teras we berulang-ulang sapertos gitu. Nah, itu berjalan duka sabaraha sasih gitunya abdi ngaraos asa bosennya kedah abdi nu nyamperkeun gitu, kedah abdi nu uwih ka sakola. Kumahanya pami misalna abdi buka sanggar gitu, janten si siswa anu nyamperkeun ka abdi, janten teu abdi anu nyamperkeun ka tiap sekolah kanggo ngaulang gitu. Nah, dugikeun ka akhirna abdi ngobrol tangtos nyungkeun izin gitu ti sepuh ti orang tua pami misalna abdi buka sanggar sapertos kumaha akhirna aya pangrojong ti sepuh sanggar ngawitan buka di kaping 25 Agustus 2016 gitu. Mohon. Janten kitu cikal bakalna sanggar tari Arimbi teh dari mulai mengajar ke tiap sekolah hingga akhirnya dari sekolah yang datang ke sanggar gitu. Saya mohon. Nah, saatos ka bentuk sanggar eta kanggo anggota sanggarna kinten-kinten aya sabaraha urang? Mohon. Pami kapungkur pertama buka sanggar teh janten pami kapungkur masih pabeja-beja gitu saur istilah bahasa Sunda mah teu acan usum dianggokeun brosur pamflet sapertos kitu, janten masih pabeja-beja ieu di gedung ieu aya nu buka sanggar sapertos kitu. Kapungkur ngawitan buka sanggar teh muridna nembe 15 jalmian. Langsung seueur atuh 15 langsung jalmian. Mohon 15 jalmian hingga nya berjalanna waktu alhamdulillah namihan dugikeun ka kapungkur teh waktos 2018 anu bade ngawitan Covid sanggar teh siswa di sanggar teh dugikeun ka 150 jalmi
Mohon janten pami kapungkur mah latihan di gor teh nu latihan teh teka tinggal bakat ningku seueur gitu bakat ningku seueur janten abdi ngajar teh nyanu kasadugina abdi we di payun gitu sakedap eta 150 jalmi urang gitu nya mohon eta bisa dintenkeun teu aya jadwal misalnya nu sapalih teu mah aya nya kapungkur teu aya di sesi-sesi teu aya janten disagebregeun 150 jalmi emut keneh nuju lagu Keser Bojong kapungkur teh mohon janten 150 jalmi tinu alit dugikeun ka nu ageng sadayana dibarengkeun dugikeun ka teu katinggal ieu tukangna nu mana ieu bakat ningku seueur gitu kampungkur mah dugikeun ka dongkap Covid nya ka tahun 2018 hingga akhirnya latihan teh di persesi mohon janten karena ada peraturan dan himbauan dari daerah setempat gitu dari instansi setempat kanggo sanggar atau napi kegiatan lainnya di persesi gitu janten latihan teh dari pagi ke siang dari siang ke sore gitu nah karena kan Covid lumayan lami nya teh lumayan lami dugikeun ka murid teh janten ngirangan gitu mohon janten ngirangan murid teh anu tadina 150 jalmi janten ngirangan janten da aya lockdown teh ya pangintennya pasti aya kahariwang ti sepuhna oge tangtos situ dugikeun ka 80 60 50 gitu nah dugikeun ka sarengsena Covid alhamdulillah panginten aktif deui namun henteu saseueur waktos pertama janten ayeuna anu aktif pelatihan mah kirang langkung 40 50 jalmian gitu mohon kanggo denget ayeuna gitu mohon. Oh mohon masih seueur pisan sakitu teh seueur pisan. Dan dina pelaksanaanana kantos aya kendala teu misal aduh ieu tempatna misalna teh atanapi mohon bentrok waktos. Janten abdi kan buka sanggar pami reguler di sebenarnya reguler anu latihanna bersama teh di gor janten abdi sewa gor di kaleresan di masih di Rancakalong janten latihanana di gor memang kendalana ketika gor dianggo babarengan sareng jadwal sanggar otomatis kan janten parebut gitu karena memang sanggar memang dari dulu latihanna setiap hari Sabtu Minggon namun pami misalnya aya acara-acara anu teu dijadwal otomatis kan panginten pami langkung penting misalnya aya rapat-rapat di sekolah dan lain tangtos panginten janten kendala kan ka sanggar jantena sanggar libur seperti itu masih parebutan jadwal pami kapungkur eta nu digor tah kaleresan abdi buka deui di bumi mohon buka deui di bumi namun eta mah khusus kanggo anu latihan khusus gitu janten privat gitu. Mohon privat disebatna tapi nya kitu teh janten pamina-mina sanggar mah teu tangtos nya teh janten anu latihan teh kadang aya kadang teu aya kadang seueur kadang sakedik gitu janten abi pindah lokasi we ka bumi gitu dipindahkan kalau lokasina ka bumi tiba-tiba muridnya nyeueuran deui di bumi teh mohon janten kan teu katampung ya sedangkan buminya bumi sapetak gitu saur istilah nama sedangkan nu latihan seueur gitu dialihkeun deui ka gor dugikeun ka ayeuna gitu mohon sapertos kitu mohon kangge nu ngalatihna ari wungkul atanapi aya asisten gitu aya nu sanesna kanggo anu ngalatihna atanapi penata gerakna kaleresan di sanggar tari Arimbi namung abdi hungkul mohon namun kaleresan kan abdi gaduh murid anu kasebatna atos darewasa atos ararageun mohon gitu. Atau senior janten sok eta ge osok ngabantos-bantos kanggo materi olah tubuh gitu namun pami kanggo proses ngajar mengajar mah masih ku abdi nyalira dugikeun ka ayeuna gitu janten teu aya cabak ti sasaha masih ti abdi gitu mohon tah kitu geuning pamirsa kin urang ngobrol deui tangtosna langkung tebih aduh sengawitan rame ieu teh urang tonton heula pintonan salajengna sumangga pamirsa wilujeng nyakseni nyironggeng loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukurna trat jadi sajarah sastra pitutur tapi sing ingat hiji basa nu geus lana inangtu aya sasakalana saha nu haat saha nu iceus kana ieu perkara lodaya puragabaya gesan tandang sajamidang lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan ku raja kami nace permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan
Karawang. Geus pae kosok nandonkeun jiwa jeung ragana pikeun kamardikaan negara. Tapi ciri yang disebut pejuang geus sakabeh kudu rongkah di medan perang. Di Karawang nyironggeng midang najan marah lir raga tanpa sukma. Tapi inya dirisi upati nggoning bebela kalemah say. Sasilun sapunyeun pikeun modal perjuang. Bebel aja lemah cai demi harta
Lodaya Puragabaya. Ya.